Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mananya tukang sayur kan sana lewat ya kieu aing mah mangkaning can masak biten si Nunung kitu ngatem tukang sayur teh. Oh, kieu carana nyeun udang keju teh. Mama Neng, di mana ieu? Bu Erna, ieu Mama Neng teh kaneangan tukang sayur, can ngalewatnya naha we kieu teh. Moal ngaliwat tukang sayur Mama Neng. Nah, moal ngaliwat ieu teh Bu Erna, enggeus kitu ngalewatna tadi, apa kumaha? Lain Mama Neng, ieu tukang sayurna teh gering. Oh gitu eta teh. Nah Ibu Erna teh apa tukang sayur gering? Apaan panggil Ibu Erna teh eta jeung tukang sayur teh di dokter Endang. Oh, panggil ieu meureunnya basa nganter si Usep berobat meureunnya. Lain atuh Mama Neng, eta teh si Usep mah dokter Endang, lamun ieu mah dokter Endang. Oh, beda eta teh. Panya teh sarua. Ngan geus naon Bu Erna eta ti dokter Endang nya. Endang bener. Geus naon teh dokter Endang teh? Nganterkeun si Usep deui berobat. Lain nanti si Usep mah cager tuh aya di jero kerdahar. Ieu mah Mama Uyun. Alah, gering naon eta Mama Uyun teh Bu Erna? Lain Mama Uyun anu gering teh Mama Neng, ieu mah si Icana. Nah, ieu teh anu gering si Ica tapi anu dibawa ka dokter nama Uyun ieu teh. Kumaha konsepna Ibu Erna? Apaan ieu mah ditehang dokterna. Jadi cinta ka imah kitu si dokterna teh. Emang gering naon kitu eta si Ica teh nempi ka ditehang kitu dokterna ka imah? Eta karacunan keong si Ica teh. Apaan ngomong kieu cenah Mama Uyun teh. Si Ica teh nurutan anu di video non, video YouTube eta cenah nu ngadahar keong diturutan jadi we gering. Nah, meni jika entok gue ngadahar keong atuh si Ica teh. Terus enak kumaha si Ica teh Bu Erna? Ya eta Mak Neng, Bu Erna kita apal soalnya can dilongo ku Bu Erna teh karek kamari we nganterkeun Mama Uyun ka dokter. Nyonya, ngomong naon teh ibu-ibu? Iya bunda keur ngomongkeun si Ica ieu karacunan cenah bejana teh. Menya. Naon bisa karacunan sagala eta si Ica teh? Eta beda ngadahar keong si Ica teh bunda. Dan bunda geus di mana ieu? Balanja? Iya Bu Erna, bunda teh geus balanja ti warung. Balanja naon bunda eta teh meuni samet kitu teh tinggal ku Mama Neng mah. Iya balanja sayur jeung tempe. Bunda mah balanja rasa cukupna we apaan 10.000 di tangan istri yang tepat ieu teh Nya. Naon eta teh maksudna bunda? Apanya bunda mah ieu teh Bu Erna balanja teh 10.000 Nya soalnya ku si aya teh dibere resiko kur 10.000 sapoe. Mending ngirit kitu bunda eta teh. Emang namahi eta jang sapoeeun? Lain ngirit Mama Neng eta mah korep. Menya. Nyawa mah ya tuh Mama Neng 10.000 main naonan. Bunda mah dimae-maekeun we da si aya teh nya tinggal dina TikTok eta 10.000 di istri yang tepat. Jadi kitu ka bunda ge sarua Nya. Tada sok itu lamun muka TikToknya tidak didampingi ku orang tua teh sok ieu sok kabawa ku sakaba-kaba oh benernya apaan sih aya teh awal-awal mah ka bunda teh mere 50.000 eta teh resiko teh sapoe tapi ya gara-gara nonton 10.000 di tangan istri yang tepat ka bunda ge jadi nunutan mere teh 10.000 sapoe maknya terus kumaha atuh bunda ari teh mah kitu nya nyokotin obat ti dagang we Mama Neng maknya atuh da 10.000 nya bae kana naon atuh kur ieu sayur lodeh ojong tempe makan si aya mah dahar terwong liur nya eta bunda teh menya lamun si Usepnya merah 10.000 ka Bu Erna jang resiko ku Bu Erna mah da moal dibeureukeun dengan sagu jang si Usep beuleukeun baso we jang sorangan si Usep cenah ngadahar jukut we jeung domba ka ditu di tukang Bu Erna mah meni sok kitu eta teh ngan ieu asa ku kabina-bina teh atunya ieu mun salaki mere 10.000 sapoe mah kana naon nya kana baso Mama Neng Baso si Ingkus gini anu leutik baso natang sagede kieu 10.000. Patak aya teh Mama Neng nya bunda teh beuki bingung ge. Si aya teh beuki kada teh beuki teu balik gitu dan nonton we TikTok eta standar TikTok teh ka bunda teh jadi milo standar TikTok. Cerekeun wae kitu ku bunda. Si bunda mah nya main cerekeun wae eta teh jiga anu henteu tepuk sakinah wae Tepuk sakinah. Gitu. Nya pan baheula mah atuh Bu Erna can aya tepuk sakinah. Aya ge tepuk pramuka. Gitu teuing Bu Erna mah atuh tepuk sakinah mah eta mah zaman ayeuna ngan bunda ieu teh Mama Neng nanya ari si Ujang geus heubeul tara dilongok eta teh teu naon gitu si Ujang di pesantren maknya osok Mama Neng tapi aya mah ku bapana teu ku bunda dilongokna nah ku bapana ieu teh bunda asa ku tumben bisa aja sok embung lain eta si ayah baduk teh kan ku bunda teh ditu tabu era eta si ayah teh cina ngalongok si Ujang atuh da di imah ge gawe di imah teh nya ngadon ngome manuk we geus tuh bunda ti payunnya ieu siap-siap jadi nasabah hayu janji nasabah ayo bunda. Tak asup akal cek Bu Erna mah da Mama Neng eta 10.000 sapoe di istri yang tepat. Bu Erna mah jajan dimsum ge 30.000 eta sapoe teh. Bu Erna disebutna istri naon nya lamun kawas kitu.
Ah, nah kita mah disebutnya istri biada boy meureun Bu Erna. Rasiko 10.000 jajan 30.000 atuh nombok meureun. Ah, mau mending aya wae. Kan asa ieu nya lieur kitu lamun nurutan standar TikTok mending nurutan ieu nya standar Mio. Ah. Naon jeung standar Mio sagala eta teh. Ngan Bu Erna ieu geus balanja sayur acan. Ya geus atuh mama neng, pan Bu Erna mah nya nyetok ieu sayur mah saminggu sakali belanjana ge di supermarket. Mama neng eudeuh sayur? Nya eudeuh atuh Bu Erna ari di tawaran mah. Hayo atuh ka jero eta milihan sayurna dina kulkas istri yang biadab ini hayo ah. Geus atuh Bu Erna mending kudu diperpanjang ah. Ngan hayo eta lewat ka tukang teh lewat ka dieu. Eta teh pan kuncina leungit ku si Usep hayo lewat ka tukang lah hayo ah. Di sendal deui teh hayo Mama Neng. Hayo Bu Erna. Pan lumayan kieu Mama Neng teh kudu balanya ah. Jasmine, geunahnya mun misalkan kitu unggal poe teh sakolana setengah hari kawas kieu. Ah nih kamu mah ya sekolah full day get ngerti karena pelajaran komo mun sekolah setengah hari. Dek paham naon kamu? Ih naon, Neng mah nyaminekeun. Neng mah bukannya tidak mengerti pelajaran. Terus? Emang gak paham aja sih. Sarokenya atuh kamu teh Neng. Ih. Jasmine, engke pas Sabtu mondok yuk di imah Neng. Sabtu iraha ini teh. Sabtu sekarang. Lain Sabtu ayeuna ih, Sabtu hareup. Oh gitu. Tumben kamu ngajak aku mondok. Naon? Nah, pan si Mama teh nyarek indit ka Mahmud jarang ke poe Sabtu teh. Indit nate geus Isa balik nate Minggu subuh. Nah, pas si Mama indit neng teh batur di mana. Jadi baturan. Kayak teh sih yang gitu di imah sorangan matahna ngajak aku mondok teh gitu. Deh, sok sembarangan hari tahun teh kamu mah Jasmine. Nya heulah sieun. Meni da mau aya naon atuh Neng di imah sorangan ge kamu teh aku tiap hari ya di rumah sendiri enggak ada apa-apa tuh. Ya kan itu mah kamu Jasmine bukan Neng kan Neng mahnya punya indera keenam. Jadi Neng mah bisa melihat yang enggak gitu. Jadi sok tiba-tiba ketinggali baik itu naplok dina tembok teh cacat. Dih, ya udah atuh nanti aku nginep di rumah kamu ya. Nah, kita tuh itu baru namanya teman sejati dan juga sehati. Pret ah Neng. Kan lumayan tuh boga sayuran, tinggal meuli bumbuna. Neng nah mana geus balik deui ya teh? Mabal. Iya mah guruna teh rapat jadi dibalikeun jam sakieu gitu jadi setengah hari. Terus setengah hari tiba jam sakieu mah. Ya gitulah seperempat hari. Oh gitu eta teh. Tapi nah Bu Erna teh sakolanya. Mah hari mama geus masak can? Acan dipasakeun ge karek minta ti Bu Erna. Ya, can masak Neng geus lapar. Karek ke jam sakieu mana mah geus lapar Seneng. Jasmine, masak ente ya? Oh belum Mama Neng, tadi tuh soalnya Jasmine kan buru-buru ya, jadi kabarnya baru nyangu aja, belum masak ininya dengan sangunya. Hai atuh kamu Mama Neng tuang di ditu, Mama Neng masak ya, sayur asem? Ah nggak usah Mama Neng ngerepotin Jasmine nanti aja ini ngegoreng endog, nggak apa-apa. Nanti tuh nggak repot kan, hayo atuh tong isin-isin lah. Iya atuh kalau kayak gitu mah. Si Mama geura si Jasmine tawaran dahar hari Neng tadi tawaran dahar geura. Ah mending kudu ditawaran teuing maneh mah teh ditawaran ge dahar sorangan. Hayo balik ah keburu barang. Hayo Min. Iya. Hayo Min. Atuh marah. Hayo Neng. Pas pisan aku keur lapar. Maknya ibuna keur masak ieu hungkul, sayur lodeh ujung tempe. Ah, maknya mamahnya kitu cara namanya. Makanya si aya mah berarti balag yuk. Kitu ah. Maknya Bunda, ayah, aduh. Bu Haji di dapur weh dia. Meskipun yang tempe Bunda tetap harus bahagia. Menyong. Karena naon eta teh Bunda? Masak? Oh, Bu Haji Bunda teh keur masak. Masak naon eta teh Bunda? Masak Bu Haji tempe goreng jeung sayur lodeh. Menyong. Bener eta teh Bunda masakna anu kitu hungkul. Meni tidak bervariasi gitu Bunda. Ya kumaha deui Ibu Haji atuh ku si ayeuna ge pan dibere 10.000 sapoe mah lagi meuli hungkul Nya. Meni pelit kitu eta si ayah teh Bunda. Lamun Pak Haji mah nya ka Ibu Haji teh sapoe minimal mere 100.000 yang balanja teh jadi pan variasi menuna teh henteu tempe jeung sayur hungkul kawas kitu. Nya tuh kurang atuh Bu Haji salakina be Bunda masakna loba variasi kitu. Har nya teu meunang atuh Bunda, Pak Haji mah kudu jeung Ibu Haji. Mun Bunda mah nya terserah deui jeung saha we ge. Mun padahal mah bae we atuh Bu Haji. Anu Ibu Haji dek naon teh ka dieu? Oh iya Bunda. Poe ayeuna nya Ibu Haji teh moal miluan kumpulan Bang Emok. Bu Haji teh aya urusan sibuk. Oh gitu, mana atuh ieu teh Bu Haji duit angsurana? Biasa we atuh Bunda renteng ngelanya. Mun di renteng deui Bu Haji. Di renteng wae Bu Haji mah. No, Bu Haji teh poho ya teh Bunda teh mawa duit, nyanggeus atuh Bu Haji ti payonya. Mangga Bunda.
Terbalik pisan ibu haji mah nya. Ongko dibere ku Pak Haji na teh 100.000 sapoe tapi gerah bayar Bang Emok ge renteng we. Manya sedih mun teh nyobuna teh boga duit manya. Enak banget ini, Neng. Masakannya mama kamu. Aku suka banget deh. Nah, udah gratis. Bener ini aku mah nggak bohong, ini mah asli enak pisan. Aku juga kayaknya pengen nambah lagi deh. Tuh, nya Jasmine kalau mah mau masakan si mama teh tungtungna yang hayang nambah segala doi. Dasar beuteung karet. Neng, mun geus angges dahar aku mah piring nanya. Ya, Mah. Ya, Neng nanti dicuci. Neng, yang mana ieu teh teu ngalauk si Ica? Emang si Ica kunaon gitu? Nah, aku di dolong lu. Kan si Ica teh gering, Neng, kok masih? Oh, heuh nya. Enggeus mah kamari geus longok ku Neng si Jasmine. Oh, enggeus ngalongokna. Kumaha tuh si Ica teh ayeuna keadaanna? Nya kitu we mah si Ica mah seperti biasa lah leuleus, tapi ieu mah ketambahan ku ieu mah bibirna pucet gitu. Alah, meni karunya kitu si Ica. Tinggal heula ah. Ngan eta urut dahar kade piringna kumbahnya. Iya. Meni bager pisannya wah kamu Neng. Kasih Ica ge kuat kaperhatian pisan. Heeh, eta ge bager min tapi ka batur mun ka Neng mah anggar we kitu amak-amakan wae ah. Tapi ngeunah pisan nya Neng tambah deui ah. Hayu min tambah deui. Mananya senal teh eueuh. Tumbennya ini si Neng Emok nyuruh kumpulan teh siang-siang gitu. Biasanya pagi-pagi. Terus si Asap Raja lagi ngapain ya? Samperin dulu ah. Mananya sendal teh eueuh. Ari isna saha di badag kieu juga donat. Mananya sendal teh? Hai. Lagi apa tuh? Iya, kerenan sendal Mama Neng teh. Eueuh. Oh. Ini kenapa baru kamu? Kok potong gini sih? Kok bisa? Ditabrak atau mau ke Bagong? Meni takut banget di sini ada Bagong. Bener ini ada Bagong di sini. Mana Bagongnya? Apaan iya? Harapan Mama Neng Bagongna oge? Hah? Maksudnya apa ini teh? Gak sopan ya? Maksudnya Ratna ini teh Bagongnya? Dan Mama Neng loh ngomong Bagongna sorangan. Congornya ya dijaga atuh. Aduh, sabar. Orang cantik kan harus sabar. Pret. Elsa, ini gak mau dibenerin aja gitu pagernya? Masa mau dibiarin kayak gini sih? Jelek. Mana duit nama guys dibenerkan di kamar ge Ratna geus diganti kok pagerna ku tralis. Ikut Bang Emok atuh biar bisa benerin pager daripada kayak gini jelek. Moal Mama Neng mah moal ulah elu kanu kitu. Daripada kayak gini udah mah ini nih tuh kayak gini jelek pagernya potong. Mending bilang Bang Emok jadi kan bisa dibenerin pagernya. Nyakan bae pager jeleknya nu penting mah teh boga hutang. Jadi mana? Mama Neng mah ya dengerin saran Ratna nih. Kan kalau Mama Neng ikut Bang Emok nanti Mama Neng punya uang kan? Terus nanti uangnya teh kasih aja ke Ratna semuanya. Nah, ajeng dibikin ka maneh. Pan meureun lamun nginjem Bang Emok teh jangan benerkeun pager. Udah bener uangnya kasih ke Ratna, nanti Ratna yang bantu cariin kulinya. Pirage kuli meni kudu dipangneangkeun jadi ge loba tuh kuli mah. Dengerin ya, kalau Ratna yang nyari kulinya nanti harganya bisa lebih murah loh. Nah, bet bisa lebih murah segala gitu? Ya bisa atuh, kan Ratna tinggal gini aja. Kuli, bantuin dong. Nah gitu aja, nanti kulinya nurut sama Ratna. Alah, aku mau mana Ratna lah. Loh, Elsa, ini tuh jadinya gimana atuh? Mau dicariin gak kulinya? Alah nih, kudu dengan kuli lah, kumana we benerkeun nya. Pan mana ge eta kabeungetan jadi kuli mah. Kurang ajar ya Elsa Projen, awas sama Ratna di. Oh. Min, nangis ngari mana? Acak matang itu tapi dong kita bisa baca. Udah aku tahu. Yasmin, genahnya kalau misalkan nggak poek gitu, sekolahnya setiap hari setengah hari. Kalau bisa. Neng, nangis balik. 2, 3. Pon kubuna di titik. Neng, nangis balik deh mana? Aduh. Tuh mana nanti ibu haji duit angsurana ieu teh moal ngelunon. Bancakan. Salah bancakan. Ayo balik ke belakang. Tuh. Moal Mama Neng mah moal ulah. Kubuna teh jadi ku si aya di ieu na di nongorana teh di jongkokna teh. Masa buana tuh. Harusnya itu ada lagi maksudnya teh. Bisa
kosong. Kalau aja ikut Bang Emok atuh biar bisa dipagerin bannernya.